Bapana teh di pakiduan Garut. Leuwih leres nama Leuweung Sancan. Ieu karajaan teh ketuaan namanya eta Sancan Pakuan Pajajaran nu dipingin ku Prabu Siliwangi. Dina hiji waktu Raden Kian Santang dongkap ke kerajaan Pajajaran. Pogawa datang ke Kian Santang pikeun pastikeun niatan Kian Santang manggihan Prabu Siliwangi. Menjung kudu Raden, badaya kapiyogian naon Raden dongkap ke kerajaan ieu? Sing kuring dongkap ka dieu bade manggihan Gusti Prabu. Sumohon Raden, kuring kuring didugikeun ka Gusti Prabu. Pogawa ngadugikeun amanah Raden Kian Santang ka Prabu Siliwangi, kapuan nuhunkeun izin. Hapunten Satancana Prabu, bade masihan terang. Yen dipayun aya Raden Kian Santang mohoyong hendak sareng Prabu. Panggalihikeun Kian Santang canda kalebet. Mangga mangga Raden. Sada acana lebet nepangkeun Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang ngadoa heula. Aya kaperluan naon anjeun dongkap ka dieu? Kuring Kian Santang da acan ngucapkeun salam, Prabu tos ngucapkeun cariosan nyieun Kian Santang kaulang saliwat. sing kuring dongkap ka dieu bade nawarkeun Gusti Prabu. Anjeun dongkap ka dieu bade nawarkeun ka sim kuring asup kana ajaran agama Islam sanes. Hapunten Prabu, leres sing kuring bade nawarkeun Gusti Prabu agama anu sanesna nyaeta Islam. Kumargi ajaran Islam ieu sae kanggo kahirupan Prabu jeung ngajalankeun ieu kerajaan. Satos rengsek kajadian urang sadaya dibawa ke galur raterna atanapi patepatana teh di kamar ni Sumbawara. Didinga oge aya Rara Santang jeung Nyang Benkasi mungkeun ngupahan ni Sumbawara jeung pada penghinaan kajadian anu tadi. Ya Allah ya Rob, nyuwun sim abdi ka anjeun anaking abdi Kian Santang dipasihan katabahan sareng kakuatan pikeun nyengharpan purnama di sagala musibah sejenna. Atos urang membesarkeun hidup soalan Kian Santang. Nuhun bade sakumaha oge etana tetep Prabu Siliwangi tegas meningkat kepercayaan kana alam. Dan kumaha dan nyumpah ge biasa ngarti biasa mencepat mereka tunda atuh rumah Gusti Allah menatu. Atur nuhun sapertosna Nimas. Prabu Siliwangi ingin ke kerajaan Kaulang Sancan. Tuluy diudang ku Kian Santang. Salila di jalan, Raden Kian Santang nekat ngerenkeun lalampahan Prabu Siliwangi. Pun rama, hapunten sing kuring ngeureunkeun lahapan pun rama di dieu. Naha anjeun kekeh kuring bakal kana ajaran kuring. Kuring luming ngahiji jeung alam. Utamana moal sok nunturkeun ajaran agama nu anjeun maksud. Pun rama, hapunten lamun pun rama tetep teu hoyong asup ajaran ieu nyatos sing kuring kudu ngalakukeun anu teu sae. Lamun pun rama eleh, pun rama kudu asup ka ajaran ieu.
geus 8 getih di dieu. Dirinya, Prabu langsung menerima dirinya jantan mau, serta berkata jabuti kian santang. Santos kawitan Prabu Siliwangi di bilarian bunyi amerkasi, sumba para, sarang kurara santang. Kumargi, ngengit pas nuju angkat kalawang. Sata acana, naruskeun ka pamajikan kapagawa kerajaan. Yana, perang sarung-sarung, ini kalawang kanggo milarian pajikan Prabu Siliwangi. Mun dipeser madena kedah sarang dua mau, nun nya haradena leuwasa. Lihat tuan mau kalau bangun lesan dan seperti tinggal itu lima rumah Tinggal pegawai telah menurunkan dua mau tadi, nubade nalah kendalna, atukna maranehna. Bedak sarang Raden Kian Santang, nugas calik di hadapan tangkap. Prabu terayah, Prabu terjemam. Sadayana akan ke kerajaan Pajajaran, kanggo menjelaskan kejadian tadi ke pemajikan Prabu Siliwangi sareng Karala Santang. Pasoalan ieu teh wargana nepi ka warga desa. Sadayana pada ngomongkeun kejadian nu dialaman ku Prabu Siliwangi. Sadayana. Desa. Angkat cari desa. Aranjeun tos apal teu acan anu kiwari rame. Nah, biasanya Prabu Siliwangi teh marofi dina jadi mau. Setelah Abimah, Raden Kian Santang dan kerajaan Prabu Siliwangi, Raden ajak Prabu Siliwangi teruskan ajaran Islam. Prabu Siliwangi aing menerangkan ajaran Islam. Jeung deui salam nama Raden Kian Santang teh nepikeun kabecan saya ka Prabu Siliwangi. Naonnya kebat itu kamu namina dalina. Raden Kian Santang minta Prabu Siliwangi melakukan saya kita Prabu Siliwangi oleh Prabu Siliwangi kena kasih pelajaran Islam. Terus nah Prabu Siliwangi terbiasa ngelakuin tadi mau. Prabu Siliwangi teh jauh menunjukkan sana agama Islam. Abdi diparentahkeun pikeun perang ka manusia. Dugi maranehna ngaboyan da aya Tuhan selain ti Allah, sarta Muhammad berupa utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari.